Aduh, ya, jangan tanya. Bingung deh habis ketipu. Asa wow tuh jelema. Sampai ke mana? Oh. Kemana, Wak? Naon? Wah, dia lah, Wak. Naon itu? Dek, teh. Gua kenalan. Ya kan. Gitu ya urusannya kan. Ye, ulah sok gitu-gituan. Dek gua kenalan. Bantuan pengempokeun bisi jong deh, Kak. Temen kemana? Dek, teh gua kenalan di mie coet. Moal bisa deh kak, rusuk. Ye, ulah sok gitu. Bantuan lah dek keudang. Ih deh kayaknya. Atau kuman kemana? Aku naon di? Mana tuh ketemu? Kudu begitu lain non. Aing teh gua kenalan. Di mie coet. Kan dek teh ya bisi jong tani. Zaman aya nama kitu, Pak. Dipoto pas COD ribu. Maka kan kudu teh mantap panggil satu nih kok gua. Mana foto tuh? Iya aja lo mah. Pakai baju kumaha teh? Bukan lama pakai baju biru. Oh, jelema teh di itu, di bes. Minta pangepokeun ini gua. Ke balik deui deh. Isi jong. Kamu mah. Kudeek. Mana mah kemana di dia? Kemana selamat? Di mana tadi tuh? Di bes. 2000 gemini ke Badega. Deknya halus tuh selera teh budak. Ada milik deh kan. Hayang nih bener kieu. Hayang gila nae jelema deh. Mau apa ya? Hah, kemana sih Rit? Iya. Wah, Kela ngareng apa gila lah? nae mana deh? Aku naon? Capeknya. Awewe. Halus ya. Hah? Halus. Serius? Asli. Body gitar Spanyol mau naonan. Terus? Jeruk. Buah jeruk nah anjing badak. Naon? Buah jeruk. Terus? Bemperna. Wah, pokoknya nama halus. Wah, cawadeun pokoknya nama. Salah meureun ada. Aya nama. Da cek maneh alus, dek percaya ka maneh wah. Udah kayak disambar. Heeh. Langsung eksekusi. Amin. Gusti. Ini loh, kemana iya? Iya. Cek wapir teh. Udina gitar Spanyol. Gana gitu. Ayo pirang deh selera. Mana banget na gitu. Selera lagi ribu. Ayo tengah arti deui ka jeung. Mana aing rip. Kumaha? Siapa nanya itu? Ya Allah. Dan
su ageng ih. Ah, ini anjing aya di dinya. Op, naon ieu teh? Kada. Naon? Wah. Dengekeun nya. Dengekeun sing regepnya dengekeun. Dengekeun. Anjing dengekeun naon? Cek masuk. Body leuwih ti gitar Spanyol. Kugu bebentukan ieu kos jeruk Bali. Heeh, hari eta nama kos jeruk Bali. Ngan eta mah asup gitar Spanyol teu. Ukulele ripu komo. Ah, sing buri hile deh kan. Kumaha selera si eta nang bangsa kitu deh kan. Duh. Deh kan. Walalaeun. Da tadi mah eta awewe teh geulis panon aing mah teh salah teu. Teu min aing mah. Puguh ku dek kedeuleu ku panon geulis alus pokona nama. Sia mah dibere nu alus kukulutu, nu goreng kukulutu. Ngasa itu atuh ku aingnya arek mah. Kok lah aing yang menaon gitu. Ulah daripada ieu ngaletikan jeruk balikna. Silakan. Sana. Yang dulur aing. Oh kok hakan sedep kucing nih anjing lah. Kok tereuy jeruk Bali teh sangua. Ih, lamin we si ate ka mana? Geus tetepan, geus Ngelengi teuing cenah. Iya Saudi, spesial Suwardi. Nang baong panonana teh saawes itu alusna. Body anjing gitar Spanyol kayaknya mah wah nanaonan. Nya eta jeruk nih badak kitu deh sadim deka. Ah, daripada kebatur tadeke aya. Teh kan ya? Saha ieu teh? Ai salah ya? Ini aplikasi ini cuy mah ganteng. Hari ieu nang burik. Is lain atuh kenalkeun ngaran urang teh Kirang. Si Isal mah una naonan tah tempoku. Apal teh ieu? Naon ieu ieuna? Kumaha? Kalau kucing. Ih, lain. Ieu teh bersejarah. Sejarahna Ieu teh pengikat. mengikat naon? Pengikat rasa cinta kepadamu. Ih, sial nih sok biasaan gitu. Ayeuna mah daripada cicing di dieu. Nu nyuguhan mending kitu kayak maha. Aya ranginang di ditu, kaleng nakukuan. Spesial yang neng pokona mah. Yuk. Ayo Naon? mana tes di mana? Geus nang dulur. Oh, dulu. Gitu nya. Heeh. Kebetulan. Lain dulu masih pernah enggak bisa. Heeh nya benernya sih kira goreng patut. Ih, heeh bener asli. Nggak pamit. Jadi gitu. Mana pun putus. Lah aing jeung goreng. Ih mana emang banget ya halus kan musik pirang banget teh sabaraha mau dulu gelis. Heuh. Berat aing mah. Mainnya deh kan. Aku lihat tuh tempo gerak. Heuh jungkol. Kita percaya we mana? Wah, amat terpercaya dirusakeun. Oke. Kayaknya Wih. Itu si Desi yang slepi ka dieu. Itu si Desi dulur. Dulura anu ti Legok Hangseur. ayo tuh nanti. Ini Desi yang slepi ka dieu. Ih. Lami atuh kan dulu orang pikir teuing. Jadi we desi teh heula ka dieu. Tadi teh aya urusan delapan. Jadi lagi lila. Desi teh itu teu kuat itunya. Teh ngiring ke zaman. Jiga ya tuh kos kitu yang sekali dua kali ka dieu. Kuat ih. Heuh jig. Aya. Heeh. Kenal. Kitu eta mah. Ih campurannya terus repot. Ah iya sedang biasa mah. Badai kabat mah. Ada yang kita studio ya. Lebih sejuk mah di dalam indah tempatnya. Kamu menduaan deh. Depan ini duaan, keciluan mah jurig.
pirang banget bangsa gitu boga bunga. Oke. Itu geningan jelema. Tapi sakit orang boga dulur gelis ari manehna goreng patut gitu. Kuring mentak. Haus teh, Neng? Haus iya mani. Garing. Oh, haus. Kala turang nang leceh kalomeran. Ih, siang mana gitu. Moal atuh kalembe urang. Malah tuh ya geus kuat. Melila. Di mana duitnya? Aya teh ajusna. Nganyuk lah. Atasannya nu geulis nya. Ya talami ya. Tuh, bingung meuli cai naonnya. Meuli extra dos. Si Desi tuh bekieu. Meuli ceca cola. Nyerang deh. Beli jas jus, yuk mah. Jus rasa mana? Nyaon. Nang ada rewas dewek, sugan teh juri. Ih, Kira-kira. naon? Kamu mau ngenani teh? Lain dulu dirinya gelis deh kak. Nyaho atuh udah dulur deh. Bisa deh. Hitung sih tadi. Nipu deh. Sama nyeta lah. Sininya nyeri dek aku maneh mah. Moal percaya kan. Dek sanggeuk mana mah. Boy lah, ngarusak awewe. Yakin mana itu bisa dikompromi. Moal, kita lah kumaha. Yakin moal. Aku iya. Tenang. Nah, bisa dikompromikan dengan baik. Ayeuna mah hayang deh. Pangikeun eta dulur maneh jeung deek di suatu tempat wah. Ngan deek mung nu bertele-tele lah. Hayang sekali jadi. Oh, kalem eta mah. Gampang masalah eta mah. Selagi masih aya nolan mah lah. Semua bisa diatur. Kayaknya. Oke. Selamat. Akhirna dewek ayeuna mah jadi. Lekuy. Jadi. Milik. Si Desi teh rawog sungutna. Teu mah ejah teh siji. Ayan. A few moments later. Waduh. Kieu tah nu diaran pucuk dicinta Desi pun tiba. Sempurkeun Neng, singgitmu nang jika kuburan ayah. Neng, ayah jadi jadi ayah nama orang terus jadiannya. Yang baru jadian. Yang baru jadian nih. No. Nice.